Ieu syairan dijieun khusus pikeun kanggo anjeun anu nuju dirindukeun sumangga anjeun dangukeun. Abdi resep ka anjeunna duka kumaha asalna hate teh meuni kacida bingah kenal jeung anjeunna kagum abdi ka anjeunna ku sabab anjeun mah beda di santri sanesna meuni resep da ninggalna meuni teu wantun ngucapna abdi rindu ka anjeunna tapi da atuh kumaha abdi isin nyariosna ukur bisa ngadoakeun pikeun tiasa nyampaikeun rasa rinduna keur anjeun dina wengi disyairkeun tapi ayeuna mah benten Allah parantos ngersakeun atos nyampaikeun babales kasih ti anjeun hate kacida bingahna waktos ngungkapkeun cintana teu puguh ieu karasana asa ngimpi teh jadina kantos jadina kekasih abdi mangarasa sedih sabab anjeunna nu teubi tos lamin teu papanggih pamugi Allah ngarsakeun nepangkeun urang duaan dina waktu anu lian keur ngalepas karinduan kumaha kabar ayeuna kabar anjeun saleresna pamugi dina sehatna ayeuna jeung salamina abdi mah kieu ayana teu tiasa kumaha teu bisa kawas baturna
mereka bagja. Abdi nitip kangge sing tiasa nyabarana dina urang ngajalankeun kisah anu LDR-na. Abdi seueur kalepatan nyuhunkeun keur dihapunten bilih seueur nganyerikeun tibatana ngabagjakeun. Ieu mah pesan ti abdi pamugi anjeun sing ngarti kana rasa ieu hati nu nuju rindu ngananti.